mentak ngomongin orang. Ya Allah, jeger Mang Asri pinjam duit 200 juta. Nya, lila tedaikeun untung kalaka ditipuan jelema. Ditipuan jelema, tipu deui. Allah, alhamdulillah lamun dihitung-hitung bah eta duit kos kitu, duit ieu nu di luar kiwari ieu aya karak saema aya eta. Nya, eta kabang bah keur osok pinjem kabang baheula keur usaha. Eta kabayar harita naon? Keur umroh, balik umroh pala dur sadayana nya. Kabeneran umroh teh ya ti almarhum gitu loba nu ngeulikeun umroh ka kuring ye. Ji cenah hiji deui sampai eta teu salama mangumrohkeun jelema kuli umroh bah. Eta menang 7 kali di ditu lamun sakali ngumrohkeun 1,5 juta. Hitung be berarti 10,5 juta. Arek mangkat aya nu mere 5 juta. Terus arek mangkat teh boga duit 500.000 mah huduk we kuring. Nya pengajian we torojo dihitung-hitung menang 5 juta. Aya nu mere 5 juta, menang 5 juta. Jadi berangkat boga 10 juta. Eta mah tadina boga duit 500 ka babaturan. Nya babaturan alumni di Sadeng. Gua mau umroh lo. Gitu. Coba minta ongkos ya aing. Tapi na ngomongna ieu mah dibere eta Bang. Langsung transfer meledak mere 5 juta. Wah kurang keneh mi ceuk ieu teh. Mah huduk mi modal huduk 150.000, alhamdulillah tah marere menang 5 juta. Di ditu deui. Ka Damji daek teh cenah. Naon? Ieu umroh cenah. Muli umroh daek ceuk ieu teh karuhan eta tah komo teh ku guru mah daek jasa. Gitu bari aya duitan malim. Balik menang 16 juta. Aju musyawarah jeung pamajikan, jikan bagaimana nih ada uang. Ini 16 juta, tapi papi masih punya utang. Mau bebersih nih, mau minjem deui. Bagaimana kalau itu hutang di bank kita bayar aja? Alhamdulillah ada umroh, BAKB pakai bayar bank. 16 juta deui geus cek bagian ieu na, Pak Haji can boga mobil. Nya geus mending nyokot deui. Wah ceuk kitu ya. Nya ieu geus loba duit soalna. Padahal mah teu boga. Kumbung-bungna kana riba. Geus karasa palagun sadayana eta praktek ribawi bagi jelema anu memang arek deukeut ka Allah mah arek ngadeketkeun diri ka Allah sok praktekkeun ribawi ngaran usaha moal junun cenah ayeuna geus BRI syariah, BCA syariah, bahkan amanah syariah yang teh bejadah pokona mah. Arek make syariah, arek teu make syariah, kabeh nu ngaran-ngaran bank eta menganut ribawi sebab geus ti lebakna. Komo nu bank kunyuk Lampung tah. Dararatang ka imah-imah ngaranna bank kebo kitu eta. Eta mah bank jurig gitu. Eta mah lain bank eta mah rentenir. Kumaha teh disebut rentenirna? Ai di bank mah paladur sadayana lamun minjem 100 juta eta 3 tahun paladur saya paling untungan ngan saukur 21 juta atau 20 juta. Tapi lamun eta minjem 100 juta kudu digantian 1.200.000, administrasi 100, berarti per 1 juta bunganya 30% loh. 3 bulan lunas minjem deui berarti 30% deui berarti 600. 3 bulan deui lunas berarti minjem deui berarti ke 800 untungan ka si kunyuk Lampung. Berarti lamun ke 1 tahun berarti duit urang nu dipinjemkeun ka urang. Eta ya maqullahu riba wa yurbis sadaqah. Kumaha rek cerdas nungtuna dagang teh junun hutang gablek. Lieur. Dosa meunang lieur tidina. Ya banyak.
Pantas disadeng kaum loba Allahu Akbar, loba jelema pepegatan gara-gara kos gitu. Bahkan paladur sadayana aya tuh nikah jeung orang Ambon jadi asup Kristen. Ngajedogna di ditu we di mana? Di pojok manehanana. Eta mah nepikeun gara-gara teu bisa mayar utang geulis awewena ditikah jeung orang Ambon dayekeun dibaptis. Aya di sadayana kaum ini. Bahkan kuring mah paladur sadayana nyoran eta gara-gara nu kitu. Nya gara-gara nu kitu. Aya hiji ibu-ibu nya keur kapalengan kosna. Nya tatangga keneh kucuk manehna isuk-isuk ngajual hayam Pak. 2 awewe na hayam mah inget keneh ieu mah. Hayam dibelina kudu 150.000 wae hiji. Hayam 150.000. Berarti 200-300.000 kiai tulungan deh cenah ieu arek rumah sakit wayahna. Atuh pan berenang ngomong kitu mah berenang teu tega hamna. Bener teu? Tulungan. Lain meuli-meuli teh hitung-hitung nulung cokot ayamna teuneun heula. Nya di ieu dipipireun imah. Ai sore-sore Ustad neangan. Neangan hai. Mana udah kenaon tadi? Iya cenah hayam urang can ngampe geus jam 5 ka mana gue tah hayam kener. Ai cek lain orang tadi kerisuk meuli mang naon meuli hayam 2 di saha eta mana hayamna tuh cek ye eta mah di hayam urang bagor cek ieu aing pernah ada. Orang ditanya paladur saya eta jelema keur lieur ditagih ku bang kos gitu bang juri wani ieu nipu eta dipuna teu tanggung ka kiai deui wani eta kunaon Bah aduh karuan ya Allahu Akbar Gusti ya Allah ya aya deui hiji deui orang eta mah sadeng kidul lewat eta ge alasana gering deui wae minjem 200.000 nepi ka ayeuna aing minjem bah nepi ka ayeuna ya demi Allah nepi ka ayeuna si eta nu nipu ka aing teh minjem can mayar mah inget bae bah eta aing kitu bae akad minjem mah beda jeung menta bawa hak menta ka kuring ji coba minta duit 100.000 dibere moal mah inget wae asa kambangi ngaliwat aing arek nagih embung karunya mana salampat sedimpet ge teh horenganan kos kitu kasusna heuh ba aing urang akad minjem mantong gede-gede lah 50.000 we akad minjem inget bae eta inget bae kunaon ba tapi lamun mere masih 1 juta kita daekeun inget mun urang mere ya da ka jelema geus tah ngaranna ge mere teh geus teu inget deui ai minjem mah Allahu Akbar mang asli minjem duit 25.000 ka ieu can digantian-gantian misalkeun inget wae masih eta kunaon gua kunaon ya teh eta riba jadi punten kuring ngahukuman bang nusok dararatang kalembur-lembur lain cijerai hungkul lain cijerai hungkul tapi cek ieu ge geus ka mana geus nepi ka Gunung Kemang geus nepi ka Juru ka Cieang eta geus dararatang eta pusatna di mana pusatna paladur sadayana di Leuwi Liang orengana eta Ambon-ambonan nu kararitu cara ricingna di dinya marake motor gede sepatu kos kitu bengek nauzubillah min jadi ayeuna tambah deui Bang Emok cenah ya lamun berjanji lamun saya tidak bisa bayar akan mengukur tanah saha Allahu Akbar la ilaha kada haji solusinya kumaha belajar wa yurbi sodaqah ku rajin saudara da ieu mah yakin Pak
Ternyata sedekah ieu bisa bener-bener berkembang biak. Allah mere jalan di mana we. Tapi lamun nang praktek ribawi, memang kos loba duit, tapi kadang-kadang dicokotna punten, dicokotna melalui gering lah, anak badung lah, pamajikan ngalawan lah, segala macam kadang-kadang kasusna. Henteu ieu tapi dicokotna eta duit melalui mana we Allah Subhanahu wa taala. Ya non yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Maka di antara praktek anu ngajadikeun haram teh adalah praktek ribawi. Eta ge termasuk haram. Jadi lamun urang baheulana momodal tina anu haram nang nyorang kitu misalkeun teu dibeakeun heula ku Allah, hese aya wae nempel bae. Kecuali urang tobat. Geus Gusti moal deui abdi. Insyaallah diterima. Kartos teh nya lain galak ya Mas Adit. Memang hak kudu disampaikan. Haju ngeridit kumaha sarua bae. Ngeridit loba nu naroskeun ka ieu. Kiai pan cenah meunang ayeuna jual beli ye. Cash mah misalkan 10 juta beli motor, aing ngahutang mah eta dalam jangka 3 tahun kitu bil ajal misalkan eta 15 juta atau 20 juta memang menang hop wae kos gitu ngeridit monggo karos menang ngeridit ya menang tapi dina perkreditan mobil dan motor nu jadi ribana ieu aya denda aya naon denda ta eta kecuali aceuna kuring mah mayarna tepat wae jadi teu kadengna pan akadna siap lamun kami telat paladur sadayana lamun kami telat ayeuna teu mayar misalkeun 2 hari pake apa dina motor ya dina motor lamun urang telat 3 poe itu didendana per harina 3.000 misalkan kudu mayar tanggal 8 sing tengah ya urang teh mayar tanggal 20 berarti urang geus 12 poe kali 3 berarti engke urang sabulan teh boga hutang naikna eta teh naikna denda teh berarti 36.000 boga hutang lamun 10 bulan berarti 360.000 bener teh lamun 3 tahun hitung we ku bapak-bapak lah eta karak denda naon denda harian engke paladur sadayana lamun bapak-bapak yang misalkan los lewat bulannya kan ada denda harian di sebenarnya aya dina surat maka baca lamun rek nyokot motor Mas Rim nyokot motor teh Mas Rim onte ya baca eta lamun ayeuna lewat sabulan engke paladur saya disebut denda penalti dek lewat bulan kurang sabulan lewat tanggal 30 itu aya denda penalti 150.000 sabulan deui lewat deui paladur sadayana 150.000 deui can tambah denda harian bisa sabulan didenda urang 200.000 pas arek nyokot BPKB kunaon jadi urang boga hutang kene 8 juta eta kunyuk nanta rek mobil rek motor nungeuna kumaha nungeuna atuh boga duit pakumpulkeun heula urang arak beli belet-belet amat nya can kabeli nu keren cara si Jibril anak paling didik legenda atuh keren-keren teh ngalah nu penting mah bisa we lah geus boga milik deui naik deui saeutik Suprapit geus boga milik deui naik deui saeutik naon repok tah mangur tah motor nu dipake ku budak santri nepi ka ayeuna caduk we teu dicokot eta BPKB na aya pas arek ditebus BPKB na 3 juta sedengkeun eta geus baraton 2012 ini geus 10 tahun setiap bulan lamun kurang BPKB teu dicokot ayeuna aya pelaturan baru 50.000 dendana lamun 12 bulan berarti 600.000 lamun 10 tahun 6 juta deui aing kudu bayar 6 juta deui motorna dijual ge baru laku 1 juta
pan PA eta. PA teh Mas. Eta sok dibudak kayak budak santri. Ya. Makanya ieu mah daripada ngredit mobil mendingan geus meuli angkot we kos kitu potong we jeung paragi budak. Nabrak ka dinya. Paling lamun ka mana-mana goyag. Aju lamun ditangkap polisi berekeun we, tah geus candak we ka dinya. Suratna aya, naonna aya geus. Kemarin nawar 7 juta. Nya, geus arek di citator teu daekeun gebleg jadi teu jadi. Mari dijual teh paling geus aya nu daekeun 7 juta. Dikeut teu daekeun. Anu mah daekeun deui PA ceuk kitu. Sia lain kamari daekeun. Satu atuh ceuk geus arek ngitungan duit bah. Aku 7 juta. Mulina 8 juta, aku 7 juta, momean geus beak 7 juta deui. Bengek pan eta. Allah, eta batil. Kadenya nu osok ngaji mah mun bisa mah tinggalkan praktek ribawi, usahakeun. Nya dosa nya ngabalangsakeun. Sakali deui, nya dosa nya ngabalangsakeun. Teuing heula ngabalangsakeun di dunia mah, ngan ieu di akhirat ieu, lamun urang teu tobat mah rek kumahan. Berat bawa ibadah ge. Hop, nu mari jembang keliling bengek eta kadang-kadang. Ngardo ibadahna kadang-kadang ngarese rarupek bae. Teu cenah kiai ngabahas ke mere mah henteu mere minjem mah henteu. Teu minjem ieu. Daun wan ieu. Nya aya kanu kitu mah tawaran anu daun minjem. Ngan ku kuring ge lamun arek minjem ieu beungeutna beungeut tukang tipu lain ieu, kanyahoan. Ai kira-kira beungeut tukang tipu mah dibere bae kadang-kadang. Dibere maksudna dibere wae kitu lain-lain dipinjeman tapi dibere we geus. Sebab minjemkeun ka jelema tukang tipu hukumna haram ceuk Imam Ghazali. Jadi lamun jelema memang geus loba hutangna, memang eta saya teh lamun minjem tara mayat. Lala dibere ku urang, Pak. Nyeun madarat. Madarat ka manehna, madarat ka urang. Da cek tadi teh lamun minjem kenapa ladur sadayana gitu sok inget bae. Ya Allah, ayeuna jelema keur sulit nya ditekan ku kos kitu aya. Auzubillah min keur zaman sulit darah ratang bang kos kitu. Atuh mikeun bengek. Bener tuh, Pak? Allahu Akbar. Jadi hiji tah haram kariba di dieu. Nomor kedua gosok. Naon ari gosok? Gosok mah kieu sing tengah beda antara maling. Ari maling mah ahjul mal khofiyatan. Nyokot harta secara samar-samar. Sieun kanyahoan jeung niat moal ngabalikeun. Eta ngaranna madog. Hayang batur ye. Culak aman eueuh sasaha. Nah, puguh manehna ge sasaha. Eueuh sasaha. Awan cenah eueuh sasaha. Manehna ge sasaha. Ai sasaha saha. Nya. Cuma eueuh sasaha ye. Puguh manehna ge sasaha. Cokot eta hayang kunci. Baheula eta. Baheula pokoknya. Ingat keur masa tadi si awewe moal umroh nya eta nu teteh hayang masyaallah kitu si Sugan ngaranna si Sugan boloon teh orang we batu nya itu teh mah teu kaok teteh meleng itu paling we aju cara ieu pinteran dibere ieu teh eta naon ngaranna bawang arak ieu dicekek peunceut ku saeta dikubur we makna eta muruluk sorangan bulu hayam nu kubur mah. Enggak sih orang magiliran asak we. Dah muasa. Aneh. Apa bro? Jeung hayam sah geblek amat. Gitu. Geus beak we. Teteh. Goblok sia. Bahasa. Tiga teteh sing hayam aing ka mana cenah teteh teh boga guru bager eta. Horeng si kunyuk lambung eta. Ternyata aya bab kitu mah duka halal duka kumaha eta.
Goak teh. Astagfirullahaladzim. Kan iya Bapak, iya mah kieu Bapak ieu nyorang ieu na. Jadi di Ramcamaya bae aya tangkal gede. Ya, aya tangkal gede. Karaknya hodalina ayeuna sebenarnya. Ya. Eta bae keur zaman porkas. Ya beramnya. Pernah lain gelo porkas. Ya keur zaman eta sok aya nu nyongcot. Bah kiki ge menta ngode teh disuguheun congcotna. Asa jam 1:30 jam 2 kuring di ieu diintip. Bawa congcot ka kobong. Pane congcot mah horeng tengah-tengahna daging hayam. Ieu daging hayam kampung. Nya atuh mantep. Aing menang congcot deui sa. Oh tuh ear sakobong eta mantap. Wadang. Teu nyaho teh dalilna. Pokona ditungguan we. Lamun teu salah mah nyorang 3 kali kikituan. Nya maling congcot. Maling cek nu nyuguhna teh bener ieu mah mbahna lapareun. Horeng mbahna ieu. Masih eta mah santen jauh. Ayeuna nyaho dalilna. Ternyata perkara anu geus disuguhkeun ka salian Allah eta teu meunang didahar urang haram keneh wae. Ceuk ieu aing geus ieu lah. Nyaho dalilna. Jadi geus kasalian Allah barekeun ka mana kana naon piceun ku urang. Da eta mah geus bagian itu kosna. Cek jurig teh sia bagian aing dihakan keneh pan aing teh nyaho deui kitu we geus. Jadi teu meunang Bang. Jadi ayeuna aya hulu kebo di ruang ieu geus disuguhkeun ka naon gitu. Teu meunang di alam urang teu meunang. Di dahar gitu di ieu di pasar teu meunang. Paladur saya dina hadis tah keterangan anak. Jadi setiap perkara anu geus disuguhkeun lain karena Allah maka eta haram hukumna ku urang didahar. Ya, nyuguh. Hah? Di mana mau aya bae urang? Abah meureun mah pernah heuh. Hah? Tah, di bawah. Tah balik deui. Eta madog. Jadi aya madog mah culak cileum eueuh sasaha. Jeung niat mau dikembalikeun deui. Saroko eta. Maling ayam, maling hui, ya budak santri. Oh bahwa benar dah. Tanya niat mau dikembalikan ngaranna madog. Sekecil apapun sekali madog mah madog. Mana? Al madog kadar maji. Seperti dar maji. Madog kan itu dar maji gitu. Padahal 5 ngaku hiji madog kita. Jadi santri mah paling terege. Sakeun dahar jeung endog. Endog naon dihandap. Gitu. Karena keluhurna sangu. Engke luhur deui endog. Ditanya ke warung nasi, nya berapa telurnya? 1. Paling dikubur hiji. Eta jadi aya kuburan endog. Allah, balandur sadaya. Eta maling. Jadi maling mah memang niat mau dikembalikan karena maling. Allah, termasuk zaman mulung cengkeh ini. Jadi bola bah keur leutik keneh sapantar-pantar can balik lah ya. Jadi can kena taklif, jadi can balik, di can doraka. Eta teh zaman mulung cengkeh. Jadi zaman mulung cengkeh. Pas subuh urang sok kasubuhan wae sok eleh wae ku batu. Paling geus di paulungan teh geus beak teh cenah bangsa ceuk kitu. Oyak-oyak ge wae iya. Yo rada gagan deui rame. Datang Haji Darus. Sia kubawa cenah eta. Ih rada gagan dieu. Oyak-oyak. Duka dicicerai banyak kituan kan teh eta. Zaman mulung cengkeh bisa menang 5 gelas gitu resep mas eta menang 5 gelas aja sagelasna baraha bawa poho deui eta lah aja kepake meuli layangan resep pokona lah keur leutik keneh ayeuna mah kenangan kos gitu lah teh ge madog keneh bae jadi aya duren tempatna nu batur tangkalan nu batur berarti eta durena nu
nu batur. Kudu nama lamun manggi duren di tempat batur tangkalan nu batur kitu berekeun heula. Nya, Mang, abdi manggi duren di tempat Mamang, tangkalan Mamang, tempat anu Mamang, tah durena ngan sing ngarti we. Atuh nu bagana kudu kan. Ulah bolon. Anu atur nuhunnya cenah. Atur nuhun tinggal urang bangsat banget. Aduh poe yang dianterkeun teu ngarti eta nu bukana. Kuduna kieu teu dipentage. Nya, alhamdulillah atur nuhun nya. Dipasikeun ka tah jang maneh sabeula karek teh serem. Ieu mah hatur nuhun we mere henteu. Eta mah kira-kira isukana minta kadulena dituar. Allahu Akbar. Da eta ngaranna maling. Jadi sing ade budak, sing ade santri ulah sok wani pulang paling. Nya, menta mending menta. Mending menta. Ai nu gurona man lah, nu pelak-pelak di dieu. Opae. Arek daun hui, arek cau, tuar ku sia opae deh. Sama memang geus asak kan aing masuk sewot jantung cau batuna cau sasikat we buahna. Bareng kaya jantungan geus diberi ku si goblok. Cek ieu mah sasikat ieu mah. Jadi lamun jantung kan heula cenah turun, ieu mah can turun jalan diberi ku si goblok. Allahu Akbar. Para dur sadaya. Insyaallah. Teta ngaranna aya deui gosok. Naon anu gosok? Ai gosok mah pala dulu sadayana ya haram. Ai gosok mah memang niat arek dibayar. Memang niat arek dikembalikeun. Contoh. Lamun kieu mah ya halal Pak. Napatumun ge halal. Urang lapar, banget lapar. Lamun kieu mah halal ya. Di sawah, di kebon badak banget lapar. Aya kebon bonteng batur. Ngalawe urang hiji pikeun nyumadanan ayeuna kalapar beteng keletuk kan tilu siki halal. Paladur seren. Nya kebebeja tah asup gosok. Tah ieu mah paladur seren ngala. Dure ngala naon? Ngala bonteng. Nya memang teu lapar iseng we didaan. Niat ku aing lamun kapangin bogana aing arep bebeja. Jeung ku aing lamun minta gantian arek digantian. Eta ngaranna gosok. Karos teh seperti ayeuna santri. Darmaji ya di warung. Teh engke mah aing geus boga duit ku aing geus kiriman ku aing dibayar di itu. Gosok. Seperti sendal ya, sendal ya. Bapak-bapak sok ngaji muawanah kan. Misalkan ya. Nah, minjem heula. Minjemna ka saha buah? Minjem heula sendal. Nu bagana balik deui pake ngaladu balik deui kadinya eta gosok teh haram teh gosok haram. Jadi make nu batur niat dibalikeun deui eta ngaranna gosok lain maling eta mah aju urang kumaha teu meunang. Allahu Akbar. Eta ge termasuk make dahar sing hade. Cik Allah Subhanahu wa taala, eling-eling jelema anu iman sing hade kadaharan. Naon harta marane kabeh nya kitu ngadahar kalawan harta anu haram. Kecuali ayeuna nang ladang dagang. Ila antakuna tijaratun kecuali maneh ladang dagang antarodin silih pikarido. Lamun arek dipake mah syarat dagang ge bahara rese sebenarnya mah. Lamun arek make serem mah dagangnya. Pan kudu ge nyanggakeun barangna nampi artosna nyanggakeun barangna nampi artosna karak tutup ku doa mudah-mudahan sing ngeunaheun dianggena sing barokah. Paling urang ada mudah-mudahan sing tereh beak, sing tereh ruksak, abeh meuli deui. Eta sebenarnya mah dagang teh kitu sebenarnya. Nyanggakeun barangna nampi tosna mudah-mudahan sing ngeunaheun di anggona. Sing awet di anggona. Kudu aya kitu anu sebenarnya.
Sebenarnya budak leutik teu meunang Pak. Budak leutik kita, urang pan budak leutik si atow we kadang-kadang. Beli rokok teu meunang eta. Ulah di tetamulian. Heug rek bukana kitab naon ge. Masalah budak leutik ayeuna peladur kan eta termasuk anu sape. Ulah wakan nasarupkeun harta. Urang mah kadang-kadang budak cantamin sapantar si atow anak kuring geus dagang es mambo. Es mambo budak leutik nya paladur sadaya. Allahu akbar. Kumaha tijaratun antarodin kitu dagang anu silih pika ridho halal. Mana dagang teh paladur saya termasuk dagang ya, maka dina usaha teh pan kieu hiji cek Rasul ya mah Abdul Kasbi Az-Zaro'ah pang Abdul usaha kepelakan tatanian tata kunaon si bapak ngajelaskeun almarhum diukon di mana di Sadeng kunaon cenah ai tatanian eta termasuk Abdul Kasbi dak cenah lamun sia melak tanggal sia geus eueuh ge tanggal mah aya keneh jadi buahna ke bakal dihakan keneh ku batur berarti jadi sedekah ceuk bapak mah kitu nerangkeunna nya ayeuna bahwa melak rambutan nya gede tangkal rambutan bau habna geus maot eta tangkalna aya keneh paladur sadana berarti engke ku anak icuran di dahar eta ge sedekah termasuk Abdul Kasbi barokah jadi aya dina tani mah yakin sembari ibadah semua aya merena bae ceuk ieu teu dihakan ku jelema kadang-kadang ku binatang muhakan ge urang ridho barokah ini misalkan aya hayam macok kana naon kana kepelakan urang ya urang ridho ikhlas meureunna eta mah milik hayam lain milik aing bodo amat geus we pokona mah kajen teuing diridokeun maka eta jadi sedekah maka pantas pang utama-utamana usaha adalah kepelakan tatanian karena paladur sadaya summa tijarah kemudian dagang iya dagang teh paladur sadaya naon li ajri ribi paladur sadayana karena naon ngejar keuntungan nya karena neangan untung jeung dagang ieu kudu silih pikarido aja di dia aya wati binafsi bagus nadiri nya bagus diri jadi tukang dagang paladur sadaya jamrut we kudu somea dagang jamrut we malakot tuh heuh baraya mah brawe wah edah kumaha siawe bahkan lamun jadi tukang dagang mah kudu pinter ngarayu heuh garage Mang Aslim nya eta di pasar-pasar Cigudeg di Leuwihang eta tukang dagang pinter ngarayuna tukang sayur we kubu batur geus sering kadinya ih bibi ka mana wae karak balanja deui geuning bibi mah tambah geulis deh goblok sia tukang dagang tah lamun teu kitu lain tukang dagang tuh tukang lauk asin di mana di Cigudeg tukang sayur aya babaturan pokona mah eta bisaan ngarayuna jadi batur teh yang balanja di dinya ieu mah jadi tukang dagang jamrut we mang eta sesin berawe masih yawe polong terus sering banyak katimus bang maman bara katimus ya gitu hayangna sabaraha goblok kira-kira eta mah tukang katimus bengis eta mah aduh wala taqtulu anfusakum sing ade paladur sadayana ulah sok maehan kana diri marane kabeh hiji sing ade kadahara ulah wani konsumsi anu diharamkeun ya Allah ieu mah marang naon ngaranna kitu sieun jasa kana jadi pejabat ieu jadi pejabat eta
nya salampat selumput nyokot duit batur ngamakap segala naon ari makap bah makap teh anggaran sakitu dijieun sakitu ngaranna makap. Anggaran misalkan saepna ngan 100 juta dijieun ku pemerintah 200 juta itu namanya makap. Mang asli deh mau ngarti deh mau asli mah aya ge make up aya make up mah beungeut hideung jadi bodas make up dia mengamak up jadi ngahaja. Jadi kebanyakan di kita itu adalah make up maling kena bae tadi teu halal. Nomor kedua sing ade ulah maehan diri ya di dieu padu sadaya mayu addi ilahi lakiha ayan kana fid dunya awil akhirah biqorinatin kalawan nunggangna perkara anu bisa ngabahayakeun kana diri. Punten lamun aya gempa aya gempa ya keur ngaji aya gempa ulah cicing bae Pak. Wah Allah sahidak cenah keur ngaji mah sahid teu kudu lompat ieu pangeulahan ieu mah gempa goyang lompat aing pancena kitu amat ajutis teh sieun jasa ka gempa teh sieun ka Allah toblok hopae kitu mah paling katinggal coran modar kabeh nya anu kira-kira pabahayaan urang lompat sebab ke Quran wala tulku bi aidikum ila taluka ulah nibakeun mana ieu lain bi aidi teh lain leungeun tapi jiwa raga maneh ulah nibakeun jiwa raga maneh kana karuksakan kana bahaya maka di dieu birtikabi mayu addi ilahi lakiha kalawan nunggang perkara anu kira-kira ngabahayakeun kana diri ulah kira-kira aya orang bisa ngahindarkeun emang ngahindar nya arek ngaji ya Pak arek ngaji yeuh ngaji muawana nya aya toronton arek nabrak ka urang nya wah sahid arek ngaji ieu dah cenah geus cicing we jeger modar bunuh diri eta Pak. Ye kartos dah Pak nya ieu termasuk bunuh diri maka di dia singa teh wala taqtul anfusakum teh termasuk pas gitu. Kira-kira pabahayaan mah urang nulungan batur kira-kira pibayan batur kahuruan nya imah kahuruan aya jelema di jero kira-kira urang yusun geus kira-kira pibahayaan ulang geus paladur sadayana kartos teh ngaranna hibjun nafsi wajibun ngaraksa diri ieu hukumna wajib. Allahu akbar ya gitu ilahi lakiya ayan kana fid dunya au fil akhirah di mana wae paladun sadayana nibakeun kana nu ngabahayakeun kana diri teh di dunya di akhirat ulah nibakeun diri kana pinaraka mun di akhirat seperti ayeuna paladun sadayana jelema budak ayeuna kebut-kebutan di jalan nya ngetrak nu karena itu naon coba Allahu akbar. Inna Allah kana bikum rahimah sanyanyana Allah subhanahu wa ta'ala kamarane kabeh eta anu maha asih wa mayak ajalika manu ya anu udwanan wa julman fasaufa nuslihi Allahu akbar naron wa kana jalika Allah yasira lamun jelema ayeuna geus dikitukeun dilarang ku Allah hiji ulang ada hal anu haram. Nomor kedua ulah nibakeun diri kana kabahayaan tegasna ulah maehan diri ulah bunuh diri paladur sadayana bunuh diri kos kitu ge termasuk bunuh diri ngan punten di dieu tah dina sawina saeutiknya jelema ayeuna anu manehanana bunuh diri nginum racun engke di akhiratna teu eureun disiksa ku Allah nginuman racun bae bari racun akhirat. Lamun jelema ayeuna bunuh diri nusuk diri paladur sadayana engke di akhirat teu eureun manehanna bakal ditusukan bae disiksana. Lamun jelema ayeuna paladur sadayana ngagunting letak engke teu eureun digunting bae di akhirat. Jadi jelema nu pae bunuh diri kumaha keur di duniana bunuh dirina. Dibahas paladur sadayana tah jelas hadisna.
dina sawina nya wa mayyab ajalika udwanan tazawujan lil halal paladur sadayana sajelma anu migawe kana anu dilarang ku Allah manehanana ngalewat batas kitu kana anu halal bahkan nu haram geus dianggap halal punten di mana-mana nu halal geus dianggap halal nu haram dianggap halal ieu murtad cek Sulamun Taufik punten seperti bangge lamun ayeuna misalkan urang osok kene nyokot ye hayang kene nyokot ulah sampai ngahalalkeun itikadkeun ke haram ngan aing can bisa ngehindar seperti ningali awewe anu lain muhrim kabuka aurat gitu wah halal cenah tapan tengah haja tapi ditinggalikeun terus haram jadi yang haram haram Allahu akbar jadi sok kaliwat batas paladur wajulman jeung jolim maka jelema anu pas kitu paladur sadayana nya anu migawe haram makan barang haram manehanana bunuh diri maka ku Allah ku kami cik Allah bakal diasupkeun ka eta jelema kana sieun neraka makana jadi kalau wa yasira gampang bagi Allah paladur sadayana ngasupkeun jelema kana neraka mudah Jokowi kalau naik ke neraka bisa baik masing presiden Firaun juga bisa baik nu orang aku pangeran bisa baik cek Allah asup wae lah antaztanibu kabairomatun hauna anhu nya nukafir ankum sayiatikum Allahu akbar wa nudkhilukum mudkhalan karima yen ngajauhan marane kabeh kana dosa-dosa gede mana paladur saya di dieu cek Ibnu Abbas sampai 700 lu banyak dosa gede teh mang nur ayat 700 ngomongkeun ge dosa gede horengan ngaledek masing dosa gede pokoknya lamun dina Quran nu bahasana tawab berarti dosa gede nyela dosa gede jadi sampai 700 paladur sadayana cek Ibnu Abbas eta dosa gede tak kieu sajelma anu mampu menghindari dosa gede hiji teu musyrik ka Allah teu maehan teu bunuh diri teu maehan batur menghindar ayeuna tina naon tina maling menghindar tina zina menghindar tina ngakan riba menghindar tina dosa gede maka nu leutik mah dibeakeun ka Allah jadi dosa gede mah geus paladur saya kurang tinggalkeun nu nyorang ayeuna misalkan termasuk ninggalkeun salat dosa gede tobat urang paladur saya maka nu leutik paladur sayana intaztanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum maka eta nu leutik bakal dibersihan ku Allah Subhanahu wa taala cek Allah ku aing dibersihan dikiparatan nu leutik wa nudkhilhum madkhalan karima aing bakal ngasupkeun ka eta jelema ka tempat asup anu mulia tegasna surga. Jadi syarat asup ka surga teh kudu bersih tina dosa. Bener teh? Lamun can bersih tina dosa, keukeu digodog heula. Allah, maka urang tong eureun-eureun tobat paladur sadayana. Nya, tong eureun-eureun minta hampura ka Allah. Memang cekuring sok nyebatkeun urang mah pasti asup ka surga yakin asup ka surga nya ai jelema aya muslim mukmin tara minta hampura ka Allah mah kegaya dosa mah ke neraka heula nya aya dosa tapi tara minta hampura tara tobat tina dosa jadi kieu nu nyorang migawe riba buru-buru tobatan nu nyorang tinggal salat buru-buru tobatan keur meungpeung hirup keneh ya Allah paladur sadaya nya jadi sing hade kadaharan sing hade paladur saya dosa-dosa gede sebab jelema moal asup ka surga lamun can dibersihan tina dosa-dosa gede atau sareng dosa-dosa leutik wala tatamannau ma fadalallahu bihi ba'dakum wallahu punten dina sadaya kalebatan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.